dah malam ieu teh malaman dibukakeun lawang langit, lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa sholli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti, menta. Harita Kanjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tuh cek Kanjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kanjeng Nabi, hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh jelema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan aya nu diistisna, illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir, eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobat can miceun sihirna teu ditarima, teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena, eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunek teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majana gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu siga lain lalawara. Lain lalawara Allah ngahampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyakian riba, teu ngalaksanakeun ridit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun, tukang sihir, tukang taroh Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan, termasuk anu terus-terusan zina, ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan, hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit, kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasaja kiai. Yang kiai malah nya namun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba
Aqal walidain atawa nu keheul ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana maleman nisfu Saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui? Wa namam tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut, beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ke atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kaya. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun nu sajana sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Ka inden kituna mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keuleuin pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal. Cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kedua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan hawa zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna. Bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan geus pokona. Urang mah kedot jasa ieu teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Ta eta nisfuna malam Salasa.
Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15 na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Dah jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Saeta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Saban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup, hatena bakal caang jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek kisoleh ge riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih. Teu perlu kasep pokona menu penting etana teger. Paeh eta hatu teu berarti. Saeta lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleuh sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeleuan bae mana irang da ngora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupat anu kitu teh. Paeh teh hatena. Ngajina nuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat ngredit Mio kuari geus mulai neuk ngredit Avanza. Paeh teh hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Tetap paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Kitahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Beli deui gede atuh kuan. Modar ka teh hate da kos. Paeh teh hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae we mah. Keur diriung-riung ku nu paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bage anu 5 nu genep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh mah kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunya paeh teh hate. Resep kana dunya teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunya teh resepna kanu nyieun dunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal.
Masya Allah nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu paeh teh nyarana tah ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep ka maksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kabelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun kajeun amin urang-urang antakeun geus pokona urang mah urang nya namanya lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya nih perep nih tahu nih perep cek amin teh emang perep apa ini kalau kena hidung lu nih nggak jawab lagi gitu amat cek amin teh siapa dijawab pakai dalil ke tetep baik kudu make perep siapa iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari itu para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa teh lain kurap bae eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul kuari eta gara-gara tepa anta kos kitu Masya Allah segade kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese salat maghrib mantap salat maghrib salat awabin mantap salat awabin salat 20 rakaat mantap salat isya urang salat isya mantap salat isya ba'da isya tas ba'da isya salat 100 rakaat di beda salat mambo tilok burung ngap biasa aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh tah mah beuki abo tah ngan ulah teh kitu teh ulah kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae biasana ahli thariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban jangnyaana doang urang mah urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali deui ulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa kamata Masya Allah ulah lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh kunaon ieu salat keur penting jadi ieu balukarna ieu teu bari leumpang kabeh ditaku saja ditaku ki uci waduh ieu sambarangan mah teh ki uci ni papisak aki-aki geus pokona teu bari leumpang wae geus pokona mah mandak ku Kanjeng Nabi diatur jang saha ieu salat jang potongan mana bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah kajen kumaha ge
Ambalaya engke. Hulu di mana, awak di mana? Lantaran ada salat urang teh husu mantap diulah. Khusus merena. Tajang kurang mah ulah. Sakali deui di lembur. Sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat, udang-udangna ge segede bakul. Nyana ngajakan salat nisfu Sa'ban ulah. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho we cak kiai ulah-ulah bae geus. Tak kitu bae geus atuh. Da sanajan dibejaan hukum lagi atuh ngaji henteu naon henteu. Aca kitab di lockdown tilok tapi lah sakola sanawiyah. Geus moal nyaona naon. Oh kitu bae. Hartina ulah sambarangan yen salat mah lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui. Teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngaintrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ngilu. Ulah hukum nabi dah. Teu bagus. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Katatamuan teh ku tukang adu koto. Main gaple, tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang. Paling banter lurah. Camat. Emang eta katatamuan ku camat emang kumaha kitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT. Teu bagus. Besi aya kiai, besi aya ustad, katatamuan ku bupati, katatamuan ku menteri, tatatamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai. Rusak pae eta hatena. Sebab eueuh dipakah ka hayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang. Teu bagus mun katatamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Saha nu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Kurang kata tamuan ku bupati mah hareudah. Kata tamuan ku menteri hareudah. Kata tamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeuleuna doang. Ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongkong merek henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ti tajong beta camat ti goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Sa'ban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut. Bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut. Ingat deh teman, malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kasep, lamun anu kasep ingat deh. Mun amal orang jore bangsa ngeredit nonton TV bangsa hideung malaikat. Tak ingat deh bisa anu hideung.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Oh, hidung ya. Insyaallah. Dah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihis. Cik malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung, luhur atasannya ah ka bawahan, bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutiknya ka pamajikanna mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureunnya nama. Dan seukur saceuhil meureun boga ni karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu dong padu tah mah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adu diangkat deh. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa sholli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti, menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salasun mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Mantap. Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh cilema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sa'iran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena, eta teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunek. Teu bebasan hatena. Oh, mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majenna gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere.
saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ana zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya masih keneh ngalakukeun zina. Yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu segala lain lalawur. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun ngridit ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah iya menang pangampura nu make duit bang tobat malam nisfu Saban nu ngridit tobat malam nisfu Saban teu beunang magfirah jeung rahmat Allah nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget-gregetna kanu tadi dicaritakeun tukang sihir tukang taro Allah gregeteun jasa jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheureun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheureun pisan higa digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang geus cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasa jang kiai malah mah nya mun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba akal walidain atawa nu keheul ka indung bapa nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malam nisfu Saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui wanamam tukang adu domba Zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kaya komo pamimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun saja nya sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Ka inden kituna mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah keheureun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi fa inna haula'i la yughfaru lahum ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus puguh perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main orang mumpung masih hidup kene umur penyaho buah isuk buah pagetok ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah sahanunya can anggeus kreditan paeh naudzubillah summa naudzubillah min dan
ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa kredit lain masalah leutik gede kos kitu lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa ku urang kuari geus teu dianggap teh minum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bang atuh sarua bah ngerebek kabehan nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang takarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus ya Allah tuh kitu nya sing hade malah dina kitab Isadur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sa'ban tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sa'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syuri bani kalbi Allah di malam nisfu Sa'ban wah triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka alhamdulillahirabbil utako atikun utako aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun di neraka keluar cek Allah ka malaikat keluarkan merdekakeun geus ulah di neraka bae bi adadi syuuri bani kalbin pohara luar biasa cuman Allah teu di malam nisfu Sa'ban teh tetap baik dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malaman nisfu Sa'ban sakitu agungna tetepnya nama dikerebekeun dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam nisfu Sa'ban masih anger keneh urang make samping make jubah make calana kudu luhureun mata kaki luhureun mumuncangan tah liluhureun cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbin khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa ramekeun malam nisfu Sa'ban kumaha atuh kiai geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sa'ban ba'da magrib ulah ngomong deui terus ba'da magrib maca yasin 3 balik yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cekak kita kiai kula maca teu bisa maca yasin teh coba heula jana iko hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese itu bisa kalau maca Quran maca yasin kudu kumaha tah aya mun teu bisa maca yasin maca kulhu 210 etik tah maca bismillahirrahmanirrahim asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu 210 macana geus batur baca yasin
nyadang ge bareng diuk didinya tapi nya nama maca kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210 kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng kieu je kula mah kul ge patek trok bae sia memang ngau kabeuki meureun ieu patek trok bae cenah kieu maca kul ge lamun patek trok bae maca kul istighfar bae macana 10.000 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar masa itu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hayang rada panjang eta. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah. Emang sia mah kitu. Kajen kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga ka badek wae kajen kumaha ka badek anu paling sederhana mah paling sederhana maghrib isya subuh malam nisfu saban berjamaah ngad ulah kurang ti 40-an maghrib berjamaah 40-an isya berjamaah 40-an subuh berjamaah obat puluhan eta bae nu ringan mah tah talora maghrib jeung isya rada bisa subuh ya berat ya subuh doang ya masyaallah eta geus deui leuwih ringan cenah yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe eueuh deui geus atuh leuwih kurang dia teh mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu saban kajon teh buku ulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu saban pareuman. Rek ulah aya anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah saya yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakedeung 10.000 teh eta nu mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung ya astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong sangka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi deuk diistighfaran 1000 ieu malam nisfu saban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu saban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambon lain ambon pipi batur disedot astagfirullahalazim eta istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut mangis geus loba jasa tah mangis gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah golbu ate 1000 geus bakalna 9000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1000 sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge laksanakeun ge tas isa coba aing utur kiai teh nya sakedeung sila teh menang 1000 teh pegel ja masyaallah gitulah malam nisfu saban ramekeun ulah obrol-obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat insyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu
nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau orang istighfar 10.000 atau orang zikir geus ulah we ulah sare we geus malam nisfu Saban besi ngantuk siapkeun ku urang balak bener eta mah tolol atuh ngaranna beuh atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat piceun kos kada itu teh siapkeun tasbih atau Quran atau maca sholawat malam nisfu Saban komo nu geus kolot mah besi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu jaloba jasa panyakit ieu cing manis geus aya kemudian asam urat geus aya ieu puyeng geus aya ieu asana ieu mah asana moal kabawa besi teu kapanggih deui lah jeung malam nisfu Saban geus gunakeun malam nisfu Saban rame-ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh beak nah sekali deui urang ngaramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maca yasina dek berjamaah di masjid di mushola di majelis taklim mangga dek sorangan bae di imah dek jeung keluarga bae mangga dek di masjid sorangan mushola mangga silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana perasaan urang depan aya 2 malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting ka eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh ya mual pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang nomor kedua ketika goit ketika urang ngising malaikat embungeun cek ena aing mumpung ka tempat bau-bau kos kitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising na karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu bah wah beres eta malaikat bungeun nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakit eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang nyana wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh
cangkilang di urang ge kuari urang dek Mekah orang babawaan tas gede geus puguh di kabin, kemudian atuh tas leutik aya 2, kemudian tas paspor di dieu hiji, beubeulian segala kapal segala naon rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia di dunia teu bisa atau aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggul puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa ka eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditemlekeun ka urang dosa urang ditemlekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah ieun ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah ieu tah zalim ngaranna urangna puasa urangna salat urangna zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya we catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawalan hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha tuh perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saektar makan impan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae geuleujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tatangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres
urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit yang maing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tuh ngenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya poswan ndek lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moe eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pada eta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejat mah ngegerahan maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegerahan ge puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra ha summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya sia teh pas ini kunaon nah urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pasir henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah oh tuh nu pas ini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang
mata kurang neuleuh pas ini engke di akhirat teh urang tenang we kalem aja kada si Rudin sama bong tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pas ini ke itu batur ke pas ini ulah menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja tuh kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai Jumat isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ke segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing henteu hanjaka teu kosia we ki ye kuari si hanjaka baheula mah sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu Jumat isuk bae menuju mana 11:30 tapi 11:30 kayak lumayan kene sih endog-endog bae menang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah mentek bahasana ge ka Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu matak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacrutkeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah nek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram, milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai-kiai keneh. Adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu pan. Kos kitu teh kajenting halangan ku bae moal bisa. Dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe deh atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeng jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal ki pudel ieu empot-empot tanah aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem ae aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan yes eta asal ku Allah deuk dijadikeun pemimpin kos kitu kan Kangjeng Nabi ke kos kitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna ta eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikatna mah menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara
negara urang teh ngesabara persen di bawaan baik ku Amerika kaditu urang mah ngan sakadar hampas doang. Urang menyaritakeun kos itu begitu beluna ke Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana di bawaan baik ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese berarti Allah ndek ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat. Terserah rakyat dek milih ka mana, ndek dibenerkeun negara dek henteu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade dek ka mana arahna. Dek ka mana arahna sing hade. Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh. Dua nu keur adu kekuatan nama. Sanu nyaho ke aya jurig muncul. Oh, bae aya calingan. Teu jaho urang. Urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo, dalilna loba. Urang anu milih Jokowi, pro Jokowi, dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan Cina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nyana mah. Sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah. Henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu, ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keula, nu geus ka dieu hese di ka dieu keula. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere ge, geus dibere. Acuanana tetep bae lebih mengarah kepentingan. Aku ari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, nu ngadukung ka dieu. Pan eta teh meureunana boga kepentingan. Henteu saluluguna dukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan ieu lah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tambah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tamah istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang
nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia, eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun dah imak nyana, ninggalkeun urang ti heula, wa imak urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak, disebutna fana. Masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tak istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat aing obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat kan Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu naon ngaranna okos belantara urang leumpang ninggalkeun belantara srut geus katinggalin ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jelema overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dek katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal aing mah kana kadeuleun tolol teh panjen we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah Masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah Masya Allah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan
sebabkan rasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti better ngalengka bae itu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babariasa ya Allah mobil geus nilaian kapal nilaian naon sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui cak Allah hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun teh leka tet datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge janjana mah kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deukeut jeung Allah mah ngeunakeun jas masyaallah karim lamun teu Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan
liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuari ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari dah nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid Ustad Pajaen ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizinkeun mesti lo ngaji masalah nanya tilok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ke pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka Jati kan nelayan ditanya kok siapa ka Jati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung aduh geus boa mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah pokona hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun kada dengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nyata teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocok deui henteu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus
tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah kitu ngaran aya ta dunia zakat barang sugih jasa poho zakat iya belu aku masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang diberi susah kadang sugih ieu perhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna ba abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia naonan ka emma ge bager ka emma abah keur sehat mah emma beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunana sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku ari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liyabluwakum masyaallah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fima atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga nanaon ibadah barang boga nanaon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah bae nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim
jadi engke kadituna hasil cobaan anak ku Gusti Allah anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim sorga anu maksiat bakal dibere Sari'ul Iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim lamun maksiat bae bakal diberena Sari'ul Iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati orang diistirahatkan pikiran-pikiran orang tina duniawi dimantapkan keyakinan orang ka Gusti Allah sehingga orang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu